Di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji Dajjal, 2 Dabah, 3 khasapun bil masyriq, gempa di wetan, khasapun bil maghrib, gempa di kulon, khasapun di jaziratin, di jaziratil Arab, jelas gempa di berbagai benua, benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal negara engke bakalna. Ngan haseup tersebut kan poang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tanah haseup. Unggal negara ge aya haseup, ngan haseup eta mah pohara dukon eta datang ke poe sadunia poe ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tuluh samsi magribiha, muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis. Nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar. Sunu ieu mah bakal ti adan. Wah, luar biasa. Kuari mah kakarak ge seuneu fon doang. Fon teh naon kira artina? Tuh, siapa nya hobay kan? Ya osok neuleuh meureun. Fon. Ieu dibawa di negara ke negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan, wah dipuji-puji. Eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seumur teh sesembahanna baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku kabehan lain diiring-iring, bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah iya bakal terjadilah seperti eta geus dijelaskeun. Lumandak Imam Tabrani nyaritakeun di sana di Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu, mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpangna. Iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo. Qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning. Cek Kanjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras. Panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras. Tidinya manehanana fatakhil ngecungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta. Unggal poe takhirus sajidah pada tazalu kadzalik. Lamun ku Allah encan dititair tapi urang parje balik dina sujud. Eta manehna sujud bersyukur ka Gusti Allah. Cak Allah udang panon balik deui ka wetan. Sakumaha biasa. Unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud. Cak Allah udang. Ayo balik deui kitu beta. Masya Allah teu eureun-eureun. Datang ka kuari masih keneh kitu bae. Bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasan. Fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha. Ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh. Henteu titah hudang ku Gusti Allah teh. Diantep bae. Datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah ai. Kok teu dititah hudang ai cek Gusti Allah.
kok diantep kieu datang kanaya panon poe teh ka Gusti Allah. Ya Rabbi, pangeran abdi, inna masiri ba'id, lalakon abdi teh jauh, ieu kok diantep kieu kumaha? Cek Gusti Allah, itla'i min haitsu gorobat, kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh suruh. Betul. Muncullah di kulon kakarak jelema kaget kabeh. Woi, ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul di kulon. Woi, bener. Kuari itu deuleu kaget kabehan eta memehna teh poe 3 peuting. Meneh muncul di kulon panon poe disekep ku Gusti Allah, ditahan 3 peuting. Kanyahoanana ku ahli tahajud. Nu tahajud Allahu Akbar, nu biasa 10 rakaat jam sekian. Tambah deui ke diakhiri ku witir, nya namun maca Quran, maca sholawat biasana jam 3:30. Terus subuh ramang ramang. Ieu mah jemaat terus bae. Tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae. Poek keneh kok poek bae terus. Jam geus menunjukkan jam 12. Terus poek keneh bae. Ahli tahajud geus carang ahli tangan aya keneh. Cek ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Geus 2 peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon. Allahu Akbar terus bae nama salat. Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna. Bener bae ka 3 poe kakarak teret di kulon nya ngadoa fakbidni ya Allah. Abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh. Geus teh mah disimpen ku Gusti Allah. Nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon. Allah karim. Anu sebenarnya mah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula. Kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun. Irak terus-terusan, Yaman bakal, Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi. Kemudian atuh kitu Suriah geus teureun-eureun, Turki kitu keneh. Diurang ge kuari bintik-bintik geus aya, lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu? Ialah berbagai organisasi, baik organisasi Islam maupun organisasi non Muslim dan lain sebagainya untuk membenahi negara, tapi tetap baik negara teh lain embungan dikendalikeun ku Yahudi pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge. Jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris di perangan bakalna kajian kumaha ge. Pugujala diang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku HTI teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku Hurut teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku EPI teu nyaman, teu harmonis. Padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah. Tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Mah bisa geus kajian kuku mah hage ieu mah. Geus lalakon kos kieu bajak kuari ge presidenna teh geus nyaho aya. Teh dipilih ku ahli pemilihan geus aya si eta. Kok bisa geus kos itu bae pengendalian mah. Nah, engke kan mulai ta riweuh-riweuh organisasi jeung organisasi. Tos mulai ayeuna ka parlemen. Terus iya ribut lah, pasti baik ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah. Sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi, tidak berdiri sendiri. Rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika. Timbullah engke bakal tentara bagi dua, polisi bagi dua, ribut mati di negara.
Irak model kos gitu, Iran model kos gitu, Suriah model kos gitu, nu kuari eukeur bae Mesir, Suriah seperti gitulah. Ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, ieu jelema ribut lah, rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos gitu, Suriah model kos gitu. Ya, kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika, rakyat embung, bom sing jelebur. Suriah gitu kene, iya kami mah yang iya isulah ke orang, kieulah. Sementara isu nu datang ke orang, informasinya geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur lagi seueuh, nusok mere informasi murni. Kuari dikendalikeun ku batur, hanya 25% nu datang ke orang informasi teu baber. Hese nyarita urang, ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Engke bakal ke Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa buakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah kiai moal perang nya ka buruh paeh heula. Untung. Can bogo itu. Bakal henteu bisa henteu ieu bakal jeung kuku mah jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang tuh masalah geus padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh bilung ekor hasil perjuangan anak masalah geus demokrasi tetapi untuk keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg dirantet. Nah kumaha eta teh jang naon jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun disteril ku mui geus ditosran lah ku mui urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu ya kumaha mata geus pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia ya perang. Bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu kaperuntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah geus kacau di unggal negara Irak teu eureun-eureun, Iran teu eureun-eureun, Suriah, Mesir kabeh. Woi, Al-Azhar tinggal Al-Azhar na Indonesia dan lain sebagainya hayang nyalametkeun diri ka Mekah kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun ABRI bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hancur rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ribut hayang salamet agama ka Mekah. Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teh, ngampar ge di. Terus mantap ku dilegaan. Kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi. Wow, tereh berat. Tah ke Dajjal lah turun. Wah, kaunggal negaranya nama hiber Dajjal mah. Jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran di mana negara daerah lu cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal siap mangelanan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai anu balalager nu balaner geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar negara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku Dajjal kakara ku dukun kebul bae ku ari ge sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae ge sumuhun engke mah komo ku Dajjal jelema dipaehan hirupan deui
pangeran kos gitulah Dajjal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid Dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka Dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku hari mah ngridit engke mah hayang emas ya mio datang sia naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya Allah cokot ku sia tuh hartop teu leumpang hakina rusak atuh geus bacot hayo sih hayang awe watu jelema ngagayok eta lah nomor kahiji Dajjal nomor kedua setelah Dajjal nuzul Isa turun Kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh Dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di maqam Ibrahim Allahu Akbar nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya mulai diperhatikeun ieu tanda-tanda ieu bener Dajjal takarak begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun enta Dajjal enta Mahdi teu daek kakarak maka sebu wallah enta Mahdi kakarak ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deui si Mahdi macam-macam Mahdi terus Dajjal eleh ku Dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu ieu ashabul kahfi buuk ngarundai ka handap lantaran besar bara 1000 tahun atuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna kuku para ranjang jas halis muna panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah ieu ashabul kahfi kajian kuku mah si hade ulah di baturan si hade juri gi mah ieu turun di Gunung Karang masalah ini wah garaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudang ku Kangjeng Nabi Isa umpat ka mana dia udang terus eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Isa dakwah di dunia Masya Allah istimewa jasa terus Kangjeng Nabi Isa dakwah saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil bohong goblok cak Kangjeng Nabi Isa kula mah sakadar utusan Allah mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon ku ari pangeranan mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili jadi berarti hasil musyawarah jadi dia nungguankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ka eta teh meunang hasil muktamar jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon kan aya pangeran urang usah urang pangeran kan ju ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha
mutamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh Pak dibunuh eta tetep Isa pangeran jadilah datang ka kuari Tritunggal engke Kanjeng Nabi samarah saha nu ngajadikeun aing pangeran aing rasul anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad aku aya da Kanjeng Nabi urang mulai malah kawin Kanjeng Nabi sapan baheula teu kawin da ieu kuari mah kawin ge bakalna turun ka dunia nyana dakwah terus jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila Kanjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kanjeng Nabi Isa mulai kacau deui ya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambang eta maot nu ibadah ka Allah maut maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain urang mun maca surat Kahfi aya ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedengkeun ieu de kaluar tah de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar segala rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sok bala di daharan bae ieu datang anu pohara jeung mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya ajar Zulkarnain dipuat dina Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia ieu urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kanjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kanjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan kabeh aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka per detik ieu nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene kapalna aya kene kapalna geus sindeuk urang kada itu hayu di mana cenah Kiai lah sia mah diajak ka Banten ge hararese komo ka ditu atuh di Gunung Arad Arad teh di Turki tah eta teh di luhur gunung aya setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat didinya geus digambar koreng didinya aya peninggalan kapal Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam judi teh judi nah geus kapanggih eta tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu ditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget kok hewana kok sarari ceulina lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan dia lagi di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu perem trek aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda kemudian asup Islam loba ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh maka manehanna ngadenge suara azan kemudian bentak geus lain di dinya deui tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge kuari ge urang nu ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan eta berarti diajak ka negara itu
kamari aya di nu liwat ka dieu bae aya kerajaan di daerah dia diketos bae kerajaan ketos raja jurig newo-newo meureun tah jawab ieu da ieu urang kan kuari ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu urang dimensi zahir kuari zahir kadeuleu ieu lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mau lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeuleu ieu deui kapangi ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang teh da ieu ke baja bakalna Ya'juj wa Ma'juj nah idinya kakarak summa khurujud dabah jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj tinggal manusia-manusia anu nyilib araraeh loba keneh di dunia teh dabah teh ya hewan eta nya nama letikan ti himar hampir sarua jeung himar begal celina rancung biasangan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagan ieu pohara jasa bakal katulis nah nu geus aya tulisan mukmin didinya langsung teu kebel mau ngeunah geus tinggal kafir siapa kafir sia ge da tarang sia sia kafir sia ge atuh kafir kabeh geus tah tidi jawa geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih ge dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hadap nu belah ditu da mah di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus gitu hayang ces beres persis kos kotak bae gitu ces beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik nah aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh ya geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu dok atuh hayang boleh di dinya belah ditu kek ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomongna tah kitu hayang belah di dinya atuh cekeuna belah ditu ke naon ih kita lalikat aing mah geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Ya'juj wa Ma'juj kakarak muncul panon poe numantak cek Kangjeng Nabi la taqumus sa'ah mual waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyahoeun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu mataknya lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan beh hiji lain cabut nyawa aing
Nomor kedua mana yang disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat, di antarana muncul panon poe di kulon. Nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul syamsi muncul panon pemin maghribiati kulon. Sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Allah mangpaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haji nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu si gotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae bukan asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan, dua aya menarahan, tilu aya tihangan. Masjid mah mantar pakai tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus ese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aya Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok engke di Serang si Cenglu oh di Pandeglang si Tegwan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng guys udah beres kabeh ayo siang mangkaning juga tuh Lipo keur dibangun BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir nu geus kanyahoan bae gapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh si Haryati Haryati teh saha hah sakar ngaranan boga nasa anu ditangkep teh pan sia nyaho pan babaturan sia Kartati loba senjata didinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade emang kumaha gitu ieu teh ada kristenisasi anu lain lalagan sementara pemerintahan urang kuahe kiai nu aya di itu kuahe opat kali nggak kumaha ada ya tuh lain tadi perjuangkan jam meski ayana ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika hasil dicokotan dan lain sebagainya orang dibangun kadele geus lemah na di orang asal aya nu bergerak dianggap teroris asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor sudah tidak ada masjid-masjidan masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek ada kumaha deui ayo ya pemimpin urang ge nu handal nu kuat ayo deh kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika nah mulailah gedung-gedung dibangun gereja dibangun masjid-masjid orang dibangun kayak dibongkar nah ini mah cerita singkat bae lila kene eta mah urusan kos kitu mah sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya bakal perang deuk kumaha henteu bakal jasa
Nah mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeun kulon sakal kulon baduy jeung baduy padahal mah baduy teh ya horeng eta siloka baduy teh ya cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya tuh perang jeung baduy malah sabira baduy atuh horenganan cak kolot baheula tong mau baduy tuh kaunggar lembur nulaan jalan orang dongeng mun jeung kos kitu engke bakal urang diperangan waduh baduy usahawan horeng Amerika ku ari teh geus boga satelit nyana urang leumpang ka mana we ngising ka mana geus kanyahoan satelit Amerika teh di skill bae nang haye sia jependi de ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jauh pencet jauh pencet jauh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai itu salah mencet lain sial alhamdulillah kita anyar jenayun aduh Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener Masya Allah di akhir jawan nggak saya kumaha coba ya lalakona nah engke begitu muncul panon poe di kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan ku hari masjid geus teu make tihang geus mulai kan ku hari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 ku hari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Nah, jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deh mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Saya neangan masjid syahadat tinggal sana. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Aya paedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah. Teu aya mangpaatna. Nyana iman nama ka Gusti Allah, cuma teu pernah salat, teu pernah puasa. Harita mulai tobat ka Gusti Allah. La tanfa'uha taubatuha. Teu mangpaat tobatna. Geus bae doraka bae. Sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka tobat-tobatan hari itu nisat Masya Allah kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada haril asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat dimiliki Dajjal Mahdi Dajjal Ya'juj Kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya yang kos kitu mah teu iman ka anjeun teu iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal inna muntadirun tuan bakal kapanggih kege Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaum deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh waduh luar biasa urang mun nyaritakeun perzinahan ku ari ulah kudu di Amerika di Inggris di Belanda di Perancis di Jerman ulah negara kafir geus jelas di urang ku ari siswa sekolah Bandung Surabaya hese nyaritakeunana di kontrakan jauh ti indung bapak cacak aya di hareupeun indung bapakna nu ditalingakeun si hades ya reuneuh bae komo jauh ti indung bapakna iman kurang duit kurang deui jang mayarkeun kontrakan atuh panjang karak kumaha deui kenapa panjang karak atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakana teh
enggak bagus gitu kececes beres eta ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar Quraisy nunang tangan ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus darareukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya. Matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet di dunia wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus peangan coba nu teu boga HP hese gas aya cenah kulah teu boga kiai bener sia leungit can meuli deui laon pandaman henteu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung laon bantak kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na iyalah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareukeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa taala innal ladzina farraqu wallahu a'lam.